warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing salam sejahtera. Abdi Gede Latifah Farjana salaku MC. Sareng abdi Kotur Dasa Zia Altafriyadi. Anu dipika hormat Ketua Persatuan Kesehatan Masyarakat Ibu Dini Rahma MKM. Anu dipika hormat Ketua Pelaksana Kegiatan Ibu Adila Fauzia Eskep. Anu dipika hormat Bapak Alif Caibani salaku janten Pamenteri tahun ayeuna. Sarta hadirin nutos sumping di tempat ieu. Ibu sareng Bapak sarta hadirin anu berbahagia, puji sinareng syukur urang panjatkeun ka Gusti Nu Maha Kuasa sabab ku rahmat, taufik sareng hidayahna. Urang tiasa kempel di dieu dina kaayaan sehat walafiat. Salawat miwah salam mugi tetep dilimpahkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka keluargana, sobatna, oge ka urang sadayana salaku umatna anu insyaallah taat kana ajaranana. Amin ya rabbal alamin. Khususna dina dinten Kemis kaping 12 November 2025 urang tiasa sumping dina kagiatan mileng dinten kasehatan sarta HUT PKMI nu nyaeta Persatuan Kesehatan Masyarakat Indonesia Jawa Barat ke-14 nu temana gizi kulawarga. Simkuring bade nyebatkeun runtuyan acara anu bade dilaksanakeun. Nu kahiji aya sambutan ketua pelaksana. Nu kadua sambutan ketua PKMI pusat. Nu katilu aya pemotongan tumpeng. Nu kaopat pangisi materi. Jeung nu tarakhir nyaeta door prize-na. Hadirin urang mimitian acara dinten ieu ku laporan ti ketua pelaksana. Mangga Ibu Adila tempat sareng waktosna dihaturana. Hatur nuhun ka Ibu Adila salaku ketua pelaksana ku sambutan sareng laporanana. Sambutan anu salanjengna bakal didugikeun ku Ketua Persatuan Kesehatan Masyarakat Indonesia Ibu Dini. Mangga tempat sareng waktosna dihaturanan. Hatur nuhun ka Bu Dini salaku Ketua PKMI nutos ngadugikeun sambutanana. Minangka babasan rasa syukur dina karunia nu sakitu ageutna ka urang sadaya. Hayu urang ngadua sasarengan. Ngaduana dipimpin ku Ibu Nafisya. Mangga tempat sareng waktosna dihaturanan. Hatur nuhun Ibu Nafisya. Ibu serta Bapak dipika hormat minangka lambang mapling dinten tepang tahun PKMI ke-14 ditandaan kalawan pemotongan tumpeng. Mangga dihaturanan Ibu Dini salaku ketua PKMI pusat sareng ketua pelaksana Ibu Adila. Kertos tumpang ngabogaan wangun kerucut nyimbolkeun harapan supados tingkat kahirupan jalmi beuki luhur beuki sejahtera. Sakali deui keprokan nu rame kanggo urang sadaya. Hadirin sadaya, nu salajengna hayu urang simak sareng urang dangukeun materi anu bae ditepikeun ku Bapak Alif anu temana mitos-mitos gizi. Sahiji tema anu kacida sarana kanggo tuturkeun sasarengan. Mangga Bapak Alif tempat sareng waktosna dihaturunan. Hatur nuhun ke Bapak Alif, mugia materi nu didugikeun ku Bapak jadi mangpaat kanggo urang sarere. Acara nu salajengna nyaeta acara nu diantos-antos, nyaeta pamasihan door prize. Mangga dihaturanan ku kapayun Ibu Dini sareng Ibu Adila kanggo ngundi nomor undian. Wilujeng ka para pinunjul, mugi-mugi janten mangpaat. Amin. Ibu serta Bapak anu dipika hormat, ayeuna tos dugi ka pamungkas acara. Rupina sakitu wae anu dipika anu kapihatur. Hatur nuhun karereng-rengan panitia anu parantos ngabantosan tina sagala rupihal pikeun ngalancarkeun acara ieu. Oge hatur nuhun ka pangisi acara, hapunten bilih aya basa anu kirang maraneh. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.